Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malujeng enjing barudak SD juara tepang deui sareng Bobi dina pangajaran bahasa Sunda sareng lingkungan. Nah, kumaha kabarna sadayana? Mugia urang sadaya aya dina tangtayungan Gusti Allah sareng sehat sadayananya. Nah, dinten ayeuna urang bade diajar ngaran-ngaran anak sasatoan. Kan minggon kamari tos diajar mikanya sasatoan. Nah, jadi minggon ayeuna urang diajar ngaran anak-anak sasatoanna gitu. Kangge materina hayu urang regepkeun heula video yuk. Anak buhaya disebut bocokok. Anak buhaya disebut bocokok. Anak monyet disebut begok. Anak monyet disebut begok. Anak gajah disebut menel. Anak gajah disebut menel. Anak lauk emas disebut burayak. Anak lauk emas disebut burayak. Anak sapi disebut pedet. Anak sapi disebut pedet. Anak munding disebut eneng. Anak munding disebut eneng. Anak embe disebut ceme. Anak embe disebut ceme. Anak hayam disebut ciak. Anak hayam disebut ciak. Anak japati disebut piyik. Anak japati disebut piyik. Anak kucing disebut bilatung. Anak kucing disebut bilatung. Tah, kumaha tos diregepkeun videona sadayana? Nah, upami aya nu teu ngartos mangga diulang deui videona nya. Kanggo minggon ayeuna teu aya tugas. Janten ngan ngaregepkeun video hungkul, tapi diregepkeun nya soalna minggon payun aya tugas nu aya hubunganna sareng video nu tadi. Mung sakitu pangajaran dinten ayeuna. Hapunten bilih aya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.